Sepi labit rarese gas di rumah beak udah jarajan wae di nu agung pandemi teu beres. Astagfirullah. Nginum euy beneran keur haus euy mana nu bogana euy. Aduh, itu kumaha ini negara teh karunya gusti nu agung narese segala rupa. Meureun lain urang ngumpul bawa meureun batur ke sarua ieu lain pagawe masugan. Gusti. Budak larewel. Di duiteun dia sugan we meunang di mana. Jagur deh wae tuh. Ara rese ngogok deh. Nah, di jagur ning ci nyusakeun pisan. Alhamdulillah geuning kalah bensinan. Katalang syarat teh lain dongeng ya mah euy. Allahu akbar. Motor beak bensin. Sudah kuat, aduh gusti. Kayaknya coba tukang bensin tinggalkan wae sama motor. Pusing teuing lah. Ya Allah, ya Robi, kehidupan teh duit kakak dia. Buahan ya, karepanen sekone, lumayan, dengan beban negara Aduh, kalau sana ya Pak RW. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Ya mah. Alhamdulillah. Harapan sanuju naon menawi kita. Menuju ieu ningalian buahan ya, terus buahan. Tacana bi. Aya peryogi salit. Aya peryogi naon menawi? Habis saya bensin motor saya langkung 2 kilo menuju. Terus saya bensin. Pohon. Bensin atuh ku bensin. Ta eta sanes bensin teu aya. Kartosna nuju kieu pisan menawi. Emang peryogi sabaraha? Teu ageng PRW 200 periodina tuh sareng sang istri saya gas 6 meter. Teh lain. Menawi aya. Teu we Aya ieu. Sakieu pangiteunya? Bisa non. Kayak ieu nama kapayuna mah babayar lah beres lah. Ya abi gajian lah menawi. Iya, langsung dipotong gitu. Oh. Gitu lah.
Hatur nuhun pisan Pak RW. Mohon, mangga sok. Hati-hati di jalan Kang Umis bensin kadenya. Mohon mangga. Ari suka saha? Tuh. Ieu aya perlu saya. Aya naon, aya naon? Bensin. Keur kumaha saya bensinna? Wih, biasa ngojek saya. Oh, sabaraha. Sabaraha we. Oke lah tuh nya. Da aya asana mah nya heula kita. Hatur nuhun. Ya, gitu we Kang. Abi teras we. Nya sih mangga sok. Time is money. Nipu itu adalah uang. Mana jatah urang? Jatah naon lah Kang ieu? Sing bubuh heula. Lawan ka bos aing. Si Jadu, hajar Bung. Hajar Bung. Bung. Hajar Bung. Aduh, si bos kalah ninggalin, kampret. Aduh, bos, malah ninggalin. Duh, takut mau terlalu besar kayak gorila. Nih. Kebon kecuang jual we nya. Akang pusing ya udah. Nya bingung setoranun kan geus pukul loba akang teh. Ih, ari akang di bejaan ini eta teh harta warisan hiji-hijina Kang. Nya akang ge apal eta teh warisan di kolot. Tapi akang kudu kumaha deui nya yo. Nyaba ka kota teu bisa. Di lembur hese pigaweun. Kumaha jadi cek akang mah eta teh solusi hiji-hijina nyi. Nya henteu atuh. Atuh kudu kumaha. Ayeuna perekonomian hese di dapur kadang ngekejo. Diariana we deui naon. Nyai sateh ngomong kitu ngagampangkeun akang nu pusing mah. Bukalah, pokoknya macet abi nyi. Yuk nyi ulah amok atuh nyi. Ih nyi. Diajak pada mite kalah amok nyi. Nyi, buka tuh nyi. Nyi, buka tuh nyi. Wah, saha mah doang. Nyi. Ih nang tuingan si nyai menyakang rek sada di luar ya nyi. Nyai. Nyi. Tuh nyi. Duh nang tuingan si nyai nyi. Kacida si nyai. Aduh nyit coba ah. Pak, kumaha saurna teh Pak RT teh bade ngicataneun. Cios teh nya. Neda kada ieu ai butuhkeun duit mah biar aku. Paling kejeng Bu RT na ka dieu. Pedah tos sungli pangintennya ayeuna mah teu aya ka dieu teh. Enjing paling geuning ka dieuna. Duh, butut-butut ge da salaki urang. Aduh nung tuingan si nyai. Mesti dah benar si nakara di luar ya. Kacida nyi. Kedeueuh gitu ka akang nyi.
Siap, gerak. Maju. Jalan. Assalamualaikum. Salam. Teramang Bapak. Alhamdulillah, damang. Aduh. Kumaha ronda? Aman. Aman. Nyai aman mah lanjut deh abi bade ngontrol lingkungan ya. Mangga siap. Atur nuhun Bapak. Turun. Mangga. Yo, Assalamualaikum. Salam. Ada yang mau maling di rumah Pak RW. Ayo atuh. Kita udah kamu. Ya udah, kamu lapor ke Pak RW. Kamu lapor ke pos. Siap. Oke, saya tunggu di sini. Ya, siap. Siap. Baik, berangkat. Kemana aja? Ke pos. Oke. Pak RW, kemana Pak RW ya? Assalamualaikum. Lapor Pak RW. Ayo maling di imah Pak RW. Ayo cowok. Tewak bebarengan. Ayo, maling. Ha, ayo. Oh, nah, ayo, Ayo atuh, siap langsung, siap. mohon. Enggar Pak RW. Ayo. Kali wasan nih. Aduh. Gawat ya, Pak. Ayam maling di imah Bapak RT. Iraha. Ayeuna. Ayo atuh, ayo. Ayo. Ayo buru. Ayo. Kena kamu ya. Dasar kamu kena. Dasar maling kamu ya. Ayo komandan, maling. Awas ya, lepasin komandan. Ayo. Tahan, jangan main game sendiri. Sugan maling. Tenang, nya sok taralik lah aya nama. Ya kumaha ya bisa jadi jiga maling gitu. Aduh, gitu dong, kuring teh di bare tulak. Pak RW ku pamajikan. Gusti nu aku. Ayana nyari dia barang apa? Ya diklarifikasi lah ku Pak RT sok. Pak RW sok taros lah Ya kumaha. kalau jadi salah sangka kieu masyarakat teh jadi ngagebukan ka Pak RT ieu nya. Nyalahkeun wada meureun geus nasib kuring Pak RW nya. Aduh. Ai sugan lain Pak RT nu lengkang-lengkong gitu tadi ya. Kumaha ya? Kuring teh di bare tulak gara-gara rek ngejual kebon ka juragan. Lain, lamun ngomong mah bebeja gitu nya mun bebeja mah gitu nya. Sugan teh badog. Oh mah tuh. Untung karena benyut sapotong. Benyutnya eta mah ku pos ronda aku tuh nu jaga di pos. Wayahna we benyut mah. Suka teh maling dah. Anu sebagai petugas pengamanan gitu geus dekat tahan ku masyarakat mah. Da bingung kumaha deui, da main hakim sendiri ka hayang masyarakat mah. Teu kurang-kurang petugas ge malahan milu kagebuk. Aduh. Sorry katuh. Atuh kumaha ayeuna kelanjutanna Pak RW cong dibawa ka dokter we sugan jeung Lah sugan. moal lah diobatannya ku si Nyai kuring mah di ieu lah di bumi lah. Tah kitu Nyai geus kieu kejadianana siling hampura jeung salaki teh. Oge but buka tulak ora aya salah ka jero teh. Tah, gitu. Tah geusna kapayung. Hampuranya aduh. Berarti arurang sadayana nya. Gitu sok nya hampura ya. Hampura Pak RT. Hampuranya Pak RT. Udah kayak tugas deui. Bade Hampuranya Pak RT tapi bibir jeding. Wayana katenggolnya saeutik. Aduh, hampura ya. RT ya bade tugas deui ya abi mah. Yo marangga. Aduh, nyeri lalawan atuh nyi, nya jiga nukel, aduh nyeri nih. Tah ulah dijual. Aduh. Kucing apa diobatan? Nyeri, aduh.
Aduh, nasib tegigit teuing aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kadus. Maaf Pak RT, aya beja teh kemusibahan ya naon sih? Bung itu salah sasaran. Kuring teh disangka badog ku Hansip. Juga ada bukan kudu ngararonda. Aduh, Aduh bung cenur kitunya. nya puguta ieu. Ampun, teh. Aduh, edan Pak Kadus mangkala digebog. Aduh. Ih, sebenarnya teh nyeri atuh. Nyeri Pak Kadus teh nyeri tuh bengep kieu ya aduh. Pas satunya tos ka dokter kan? Acara tuh nyun ka dokter. Aduh, punya anak artos ya teh pisan. Nembe abdi tos witi palidinya tak balik kibon. Aduh. Nya tuh malaminya sing enggak damangnya abdi bade bajen bahadanya sok sing enggak damang ya. Ngalamanya. Oh, nuhun Pak Kadus. Ya, Assalamualaikum. Betul. Aduh, puri aduh. Puri ge euy. Alah ini akang rek ka ditu lah teh nya. Masalah puri lah nyeri lah. Aya ka juragan heula, arek ngabatalkeun kebon atuh. Heeh. Nyaina tong hamek wae, kebonna mah janten dijual ieu ku akang ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Neneng. Aya. Mohon. Oh, mohon juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juragan Gamang. Alhamdulillah sawang sulna. Mangga calik Pak RT. Mohon. Aduh. Kumaha Pak RT? Kieu juragan ieu teh kuring teh asana mah janten juragan ngical kebon teh Ya syukur alhamdulillah atuh teu dijanten diical ge Pak RT. Mohon dibenduan ke pemajikan. Mohon. Mungkin gak abis tadi pada tulak juragan bobo di luar. Payana eta mun dibararenyut kitu atuh. Tak ieu teh. Lah mending aya Cai repot Pak atuh. RT. Saya cai unggul kalau yang Pak RT nah, atur lumayan. Tapi juragan Mangga. Mah, Pak RT teh gagal ngajual kebonan dari carekan tak ku bojona tuh tingali undi bararenyut. dibenduan wae ibu-ibu mungkin gak abis tadi pasian tulak. Oh, wios atuh Pak RT teh Ampun, taruhnya juragannya. Betul wios, nah pemicios di ical tuh eta kumaha pelak cokel Pak RT apa kita mungkin buntu usaha. Keun we atuh. Sanes milik abi pangintenan eta kebon. Juragan ieu teh aya kaperyogian sanes kuring teh. Kaperyogian naon Pak Kuring RT? teh bade nambut artos kanggo berobat ieu. Nyari juragan paragol digarbugan ngieu teh. Tuh, mendingan gitu, jangan sange sareng istrina, hayo anjuk ngahutang. Mundak kumadi juragan ieu abi tos paragol nih hoyong disuntik kan dokter juragan ieu teh. Oh, yang Dia memanawi gaduh gitu. Oh, aya tuh karunya Sabaraha periogina gitu? Lah paling ge 50 lah kanggo 50. disuntik nuhun ka dokter gitu. Cekap itu Pak RT. Bisa alo lah penginten cekap gitu. Cekap-cekapeun Mohon, nya. mohon. Aya pangitan aya Aya salib mah. pengen salit mah. Mohon. Aduh. Kumaha 100 Pak RT? Ah, moal 50 we juragan lah. 50. Mohon. Mangga tuh Pak RT. Ieu kayak tur nuhun juragannya. Sami-sami enggal damang tuh Pak RT nya. Nuhun ieu abi moal nami nya bade ka dokter terus ka dokter. Oh, mangga enggal damang atuh nya. Sing ada Kamu kan juragan ieu dokternya.